Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina kasakabeh jalma mukallaf naon ad-dukhulu asup fi dinil islami dina agama Islam. Wasubutu sareng tumetep pihi dina Islam alad dawami kalawan salawasna waltizamuma sareng cicing dina perkara lazima anu misti ieu ma minal ahkami tina pirang-pirang hukum. Pamimma mangkat tina sawarehna perkara yajibu anu wajib naon ilmuhu nganyaho keunana ma wa tiqoduhu sareng nekadkeunana ma mutlakon kalawan mutlak wanutku sareng ngucapkeun bihi kana ma atau nepi kana perkara upami dina eta mah nya fil hali dina pada harita ingkana lamun aya jalma kafiron eta anu kafir wa illa lamun henteu kafir papis sholati mangka dina salat naon as-syahadatani dua syahadat wahuma ari dua syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta lapad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paslun dina ieu pasal bade netelakeun yajibu wajib ala kapatil mukallafina kasakabeh jalma mukallaf ari jalma mukallaf teh syaratna hiji di mana tos baleg berarti pameget mah 15 tahun istri 8 tahun syaratna janten mukallaf hiji baleg nomor kaduana cager janten henteu gelo gitunya upami gelo mah henteu kalebetkeun jalma mukallaf teu ditaklif ku Allah kudu salat kudu puasa. Nomor katiluna tepina dakwah jadi upami aya di tengah-tengah gunung teu terang di naon-naon itu teu terang di Quran teu terang nguping ceramahan pangaosan tah eta mah henteu kataklif kitu nya teu kataklif eta di antawisna syaratna mukallaf hiji baleg nomor kaduana cager nomor katiluna dugina dakwah tah kasakabeh jalma mukallaf wajib ad-dukhulu asup fi dinil islami kana agama Islam tanya. Jadi saur musannif di dieu sakabeh jalma mukallaf wajib asup kana agama Islam. Naon margina? Margi saurna teu aya deui agama anu dianggap sah nu diaku anu bakal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala mung hiji-hijina nyaeta agama Islam.
tasa atosna urang lebet asup kana Islam wasubutu sareng kudu tumetep pihi dina Islam tekengeng kaluar ka jero sakapeung kupur sakapeung Islam sakapeung kupur sakapeung Islam wasubutu piha ala dawami kalawan sa ineng-inengna upami kitu nya atanapi kalawan salalawasna sehingga sing dugikeun ka akhir hayat nepikakeun ka maot eta Islam teh sing ngancik atanapi urang sing calik dina ieu Islam kitu nya Islam wasubutu ayil mulazimatu pihi ala dawam muncul upami dina dieu mah bila in kotoin ilal mauti tu bila in kotoin kalawan henteu maut ilal non bila in kotoin kalawan henteu pegat ilal mauti dugikeun ka maut alal islami dina Islam marihan mah aya keterangan an Ali radhiyallahu an katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu an sahabat Rasul saur Sayyidina Ali mah kieu annahu qala Sayyidina Ali tamamun nikmati ari sampurnana nikmat al mautu eta maut alal islami netepan kana agama Islam. Jadi pang sampurnana kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala di alam dunya nyaeta maut alal islami netepan kana agama Islam. Manawi saur musonif di dieu wasubutu pihi ala dawami dina agama Islam teh sing tumetep kalawan salalawasna. Wal tizamu ma sareng nyicingan atanapi ngamistikeun dina perkara lazima anu lazim atanapi nu wajib minal ahkami tina pirang-pirang hukum tina pirang-pirang hukum wajib misti urang ngalaksanakeun tina pirang-pirang hukum anu aya dina agama Islam mana diantawisna pamimma mangka tina sawarehna perkara yajibu anu wajib naon ilmuhu nganyahokeunna perkara wa tiqaduhu sareng nekadkeunna perkara mutlaqon kalawan mutlak naon anu wajib di dieu wa tiqaduhu payajibu ay ma'rifatuhu tegasna nganyahokeun pirang-pirang hukumna Islam wa tiqaduhu sareng nekadkeunana hukumna Islam bil qalbi ku hate mutlakon kalawan mutlak mana hukumna Islam sakumaha anu parantos diuningakeun ti payun nyaeta wa huwa wal wajib was sunnah wal mubah wal makruh wal haram eta urang kada terang naon ari ngaran wajib di mana-mana dilakonan diganjar ditinggal disiksa naon ari sunat dilakonan diganjar ditinggal moal disiksa naon ari mubah dilakonan moal diganjar teu dilakonan moal disiksa naon ari makruh mah dilakonan dilakonan teu diganjar teu dilakonan moal disiksa nomor kalima haram mah dilakonan disiksa ditinggalkeun diganjar eta hukum anu aya dina Islam jadi aya hukum nu wajib hukum sunat hukum mubah teh sok disebatkeun di hukum wewenang gitu mangga hukum makruh hukum haram gitu nya nah eta teh yajibu ilmuhu wajib nganyahokeunana ay ma'rifatuhu tegasna nganyahokeun mana anu wajib
mana anu sunat, mana anu mubah, mana anu makruh oge mana anu haram. Margi upami urang tos terang hiji-hiji nama bakal tiasa misah-misahkeun moal sagabrugna gitunya, gitunya haram dipidamel, makruh dipidamel, gitunya wajib dipidamel atau nepi anu ditinggalkeun gitu ngahiji gitu. Sedangkeun saur Allah dina Al-Qur'an wala talbisul haqqo bil batili gitunya, wala talbisul haqqo ulah sok ngahijikeun anya bil haqqi kana kabeneran kana bil batiliku kabatalan. Jadi ulah di sagebrugkeun gitu, pisah-pisahkeun mana wajib anu kedah dilakonan, mana sunat, mana mubah, mana makruh, mana haram anu kedah ditebihan. Wa tiko duhu mutlakon. Salajengna deui wanutku sareng ngucapkeun bihi kana itu emat teh bilisani kulisan. Ieu mah gambaran kumaha lamun jalma kan saur tadi teh wajib ka sakabeh jalma anu mukallaf ad-dukhulu fi dinil Islam, asup kana agama Islam. Kumaha lamun anu aslina keneh rek asup kana Islam. Nah, sok di dia wanutku bihi fil hali, wajib ngucapkeun fil hali dina pada harita ingkana lamun bukti jalmana teh kafiron eta kafir. Ngucapkeun naon? As-syahadatani, dua syahadat. Yaitu upami aya orang kafir bade asup Islam maka sok saksian sing ngucapkeun kana dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta lamun tina asalna keneh kafir. Kumaha lamun ieu mah tadina teh geus Islam ngan kupur, itunya kupur. Wa illa lamun eta jalmana lain kafir ti aslina papi sholati mangka cukup dina sholat naon as-syahadatani ngucapkeun dua kalimah syahadat nyaeta lapad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Contohna teh sapertoskeun kumanya urang teh kupur bakat ningku panik-panik saumpamakan urang teh nepi ka nyembah menta-menta kana tangkal kai gitu. Ari geus taeun urang teh geus lami-lami sadar kabeh teh ieu teh teu meunang kupur kieu gawe teh. Tah kumaha ngucapkeun syahadat? Kedah ngucapkeun syahadat di mana cekap bade dina netepan we urang geus emut deui, urang geus husnul khotimah deui ngaoskeun syahadatna dina netepan oge mangga atanapi dina henteu naon sateu asa netepan mangga. Mung upami anu tina kafir asli bade Islam wajib dina pada harita ngucapkeun dua kalimah syahadat eta bentena tina anu bade Islam sareng anu tos Islam dina tata cara ngucapkeun dua kalimah syahadat. Margi syahadat ieu ngajadikeun syarat asup kana agama Islam. Kantun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadaqallahul